aya kumaha-kumaha gitu teh aya nya. Aya kemudian lain aing ngaranna oge di Tegal gitu. di Tegal. Mun Tegal hari siang mah gitu tadi hari wengi kemudian da pasti keluar gitu. Ngaranna gedat di Tegal. Aya benernya ka kuping-kuping. Masing-masing we gitu. Eta sejenis hewan bener kitu mah nya. Hewan. Salian teh eta mah teu aya pentenya. Teh acan kawenehan gitu naon gitu. Kawenehan. Nuhun. Ya aya. Oh, ya. Upami disebat-disebatna gitu. Oh. Memang Janten henteu lepat bener jadi bahwa muara tilu teh anu gitu. Memang aya gitu. aya. Emang da meureun selera mah makhluk gaib emang aya da. Anta da meureun masing-masing lah. Masing-masing. Urang-urang namanya ulah saling ganggu gitu nya. Udah biasa cara dicarioskeun upami teh acan nyari-nyali gitu. Mohon. Kayak rencangan teh ada ayam ada terus kalau undang mali dia mah kapatan Terus teh ieu deui. Dicarioskeun ya gitu. Paling seseringna sapertos naon teh? Nah, rupi-rupi kugula tina satu-satu lagi. Satu-satu. Jantan-jantan mah bukan orai. Nya orai. Malah kadang-kadang gitu sering konsakan aya wae. Aya wae. Terus diluwangi kalau bingung bilang kembali dah. Tentang di pos itu di panti dia mulai nama. Cenah kantor ngarasuluhan cenah teh. Mun Menak cenah ningalan orai cenah ageung duka rasuan teh eta. Duka di mana deh? mungkin di dia. Mungkin mah cenah di Morat. Memang laras wae gitu. Memang yakin gitulah. Tapi sering lah ada yang bukan asli gitu. Dia Asli orang diam teh nya. asli ya empat di kampung oke. Pal. Janten sanes cerita dongeng belaka jadinya ayana gitu. Hari kampung gomba abi jarang kenevan jarang awal model kata gagap yang secara ayeuna abdi ngadinkeun kudu ngawongi ayeuna mah kadang-kadang pada mulai disayoskeun teh moal percanteun. Masih moal. Oh upami ayeuna nyaurang ka urang gitu. Kuping teh. Ngaran. Oh, kuping mah cenah ieu mah jentre. Kuping we jentre. Ayeuna upami ngarepkeun jami da minum kan. Minum. Ya upami yakin mah gitu kurang bener jami sudah jarang naon jarang jami Jarang lah gitu gara rantang gitu anu gitu mah geuning poso artis segala rantang gitu mah gimana atas amprokieuna tah abi dipegat tuh abi sagar report itu harusnya video duluan sepatu biasa tuh anu sakit tak sepatu tahun teh nganggo sepan sakit kawan tak ya babona itu rantai teh ada nih rantai sakit itu gak gitu bener jami pun tenan lah namun kalian gitu atau kalau kasih disuruh tinggalkan rasa kaya tapi yang nunggu deh nanti luar oke. Ternyata rupina mirip seperti orang luar tuh, orang-orang wae gitu. Ini malah model artis lah, kumaha artis gitu. Mungkin orang luar lah. Jadi meureun jadi kisah baheula kumaha nya baheula nama. Buka teh apa? Coba eta nama. Kaditu nama tepuk ulas sebenarnya. Nuhun tepuk ulas sebenarnya. Tapi dah ngopi cek ngobrol gitu ya memang dah di dia kan gedong itu udah bening ka pukul ge anu nyimpen kitu mah naon teh anu ngarinten gitu. Jadi di dia teh meureun di pemukiman lah istilahnya. Mungkin atau rame di dia bumi-bumi kajantenan kieu gitu kealamanana teh gitu. Ini sapertos kieu henteu aya istilah aya ambak itu henteu nya. Menana asaka usik itu henteu. Henteu. Upami kitu mah
anjeunna ge ngaganggu ka anjeunna wah gitu. Pasti da ieu ge henteu ngaganggu mereka sakadar lewat-lewat teh biasa. Lewat teh kan urang ngasok teu kehe geuning gitu. Aya seran lah. Da abdi oge memang aya anu bader, rupi-rupi da aya. Rupi-rupi aya anu bager. Anu bader. Mana anu bader mah sabaraha kali dipangpengkeun. Namun carioskeun kan dimulai ieu belum ada ieu apa. Kebetulan terangan gitu ada babanya teh. Anu ditekan apa belum. Kapunggun memang jantan tak apa-apa nak. Tekan nu abdi eta teh. Ngaras dulu, waktu itu kan kabeh ge. Lamun teh hilap da dinten di mana tah. Ngaras dulu abdi teh. Ngaras dulu. Nah, ini cuma teh. Kemis ngaras dulu cara dinten di mana teh. Poe Jumaan teh. Da eta mah dinas dulu beratna. Baru Geus sakabawana ge urang nanggungna ge leh. Da eta mah berat. Nah, dugi ka bumi gang. Sagon ku abdi. Ai kalawang teh abdi babetkeun ti tah. Pieunya saya. Abdi tulung-tulungan, da eta mah katingali girimna gidigna sakti rambutna ge tah. Teh meureung ngilu esa panjang ditanggung teh. Memang ka abdi teh. Ya abdi tulung-tulungan teh karang urang kali ieu teh tulung-tulungan tapi ente teh nungguan. Yo teh susut kana buruan dikitukeun tah. Dialunkeun. Itu dari kawan abdi tuh. Tak anu bangkon mah gitu. Nu bangor mah. Itu dari secara ieu mah pasti moal percatan ari ngalaman mah. Moal percatan. Nah, dia cara diwaroskeun lamun teu acan aya nu ieu mah. Berurang teu kungsi ngalaman ya, cek dongeng cek batur mah. Dongeng mah dongeng eta mah ada yang lain deui. Karena abdi teh caraskeun. Mun ayeuna mah sok dicarioseun ge sok sering kadang-kadang nu kabuktosan batur seueur gitu. Tah jang belokal eta tah awi eta. Itu tuh nang labu itu. Digana tuh teh. Teh nya. Mana? Karena jangan abdi teh warantuna. Waruk. Urut motor teh di zaman. Anu kawenehan gitu. Teu nanaon, teu sieun gitu. Mana asa urang ngajak ieu mah nya teh yang suaban, teh ieu urang gitu. Suaban. Suaban. Asepkeun pisan nang suaban. Ngadojanya atawa ngahajang ieu. Tapi da di unggal ieu ge di unggal pos oge aya wae tuh. Da di pos itu mah di ini dua itu. Semua di dinya mah. Oh. Ternyata mah katingali na TV. Ieu mah pan teh ka center posisianana. Ieu mah cuma aya kita karena jangan mah apa-apa. Mun di hadapan dinya mesina aya apa? Aya dinya. Abdi ge dinya di Kinten jam berapa ta? Jam 11. Wengi. Siang. Siang nyeun damel abdi pergerayap damel. Abdi ge numpang kaki kita karena telebangan besi kita kita. Gitu. Cek abdi teh gitu. Di naemutan teh sangka ada kieu bangunan cek abdi dah. Aing di tukangan teh aya lombang sakieu tah. Lamun ngajak urang dilebetkeun, urang da moal lebatnya. Abdi ge dilebat kok di pahana. Lingkungan paling lama-lama teterangan tapi aya di handap. Bos kitu eta. Bae dibujul ngadi ngabe emot. Eta mah teh anu terang teh aku marak nih kana kampung ya. Pan Aisyah jami sebenarnya. Bener deui pasti. Sanes-sanes keun. Kaluaran baru. Yang itu abdi katingali da katingali kan. Dua aki-aki pio. Anu hiji mah babare bager anu hiji mah kan. Dolim. Salah. Di PH anu anak. Tertusi. Apa meureun lah bisa dak sekali itu. Bisa kerasa sahur. Pangupana aya di nu kieu mah.
Timpan keluar selain dari lain we tambihan kadang kumaha. Ekolot mah. Tapi alhamdulillahnya saya jauh ya teh aya ya istilahna korban gitu teh. Aya, alhamdulillah. Alhamdulillah korban. Alhamdulillah. Barayo PC, inilah penampakan bendungan Moratilu yang di sebelah hilirnya. Ini yang dari sebelah hulu ya, sebelah sana yang air yang datang dari bendungan, dari pusat menuju ke bendungan yang ini, ke pos yang kedua. Ini kedalaman airnya katanya kalau tidak salah ini 4 meter. Kedalaman airnya 4 meter. Kita coba lihat ke sebelah sini. Ini pipa yang menjulur ataupun yang terpasang ini, yaitu pipa akhir yang menuju ke mesin utama, mesin turbin di sebelah bawah sana. Dengan adanya PLTA ini tentunya sangat membantu buat kebutuhan ataupun pasokan listrik, terutama untuk di daerah Jawa Barat mungkin dan sekitarnya. Ini masih panjang Baraya, masih panjang ke bawah sana. Nanti di sana mentok langsung turun menuju mesin utama. Nah, ini untuk saluran pembuangan.
Marana teh ngabring. Ini coklat. Oh. Rotek. Ini baraya. Ini buat muter pintu. Gear ini yang kelihatan hitam nih oli. Jadi nanti kalau dikuras ataupun ada sesuatu masalah, mungkin ininya pintunya ya yang di bawah sana diangkat, ditarik ke atas, nanti airnya keluar lewat sini. Itu mes para pekerja yang mungkin lagi pada istirahat beliau. Itulah baraya untuk sekilas seputar bendungan Muara Tilu yang airnya dibawa ke sini, yaitu untuk menghasilkan ataupun untuk menampung air untuk kebutuhan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, ataupun buat rekan-rekan, buat baraya yang begitu sedikit menambah pengetahuan mungkin, atau keingintahuan. Inilah pembangkit listrik tenaga air yang insya Allah kalau untuk mesin utamanya nanti di bawah, kalau kita ada waktu dan di lain kesempatan kita insya Allah akan coba lihat. Dan untuk di kesempatan kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini dulu di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sekali lagi ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan mudah-mudahan ada pengalaman baru buat, khususnya buat saya, umumnya buat baraya semuanya. Dan mohon maaf buat semuanya, terutama buat para baraya UPC yang kurang begitu berkenan dengan kehadiran video saya. Ditunggu komentarnya, dan jangan lupa yang belum bergabung dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa di share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi yang menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.